Poe ayeuna mah masakna tahu bubuk, goreng pindang, jeung sambal. Sakieu oge dijamin ngalimet, guys. Videona kita awali dengan ngagoreng pindang keureut nya guys tuh. Teu lila mah geus asak deui nya guys si pindang keureutna teh. Urang jahit we heula terus tos dijahit mah abruskeun we kana piringnya guys. Ngagoreng pindang tos beres, urang lanjut masak tahu bubuknya guys. Bumbuna mah ukur bawang beureum, bawang bodas ditambahan penyedap rasa. Ulah hilap digulah goleh di gula galonya guys. Meh merata bumbuna nya. Teu lila mah tuh tereh asak deui nya guys. Tos asak mah urang jahit we kana mangkokeun nya guys. Tuh jadi samangkok metung guys. Loba kieu nya. Masak tahu bubuk tos beres mah urang lanjutkeun we guys ngagoreng sambeleun nya. Sambeleunna mah simpel we, bawang beureum, bawang bodas, cabe rawit, jeung tomat. Teu lila asak langsung jahit nya guys. Tadi teh keur ngarendos sambeleunna mah hilap guys ku abi teh teu di video tuh jug asak we tos beresnya guys. Tos kitu mah uang lanjut we tuangnya guys. Da tos teu kuat lapar ieu teh guys. Najan 3 rupa ge guys, ieu teh dijamin ngalimet tuangna guys, pasti nambah sangut terus guys. Keur mah ieu teh acan tuang teh enjing-enjing guys, teu acan tuang sangu maksud teh. Da ai sarapan mah tadi teh atos nya. Tadi teh sarapanna gorengan hungkul guys, pan ari orang Sunda mah nya guys paribasa acan mendak sangu teh acan tuang we padahal mah nya sami keneh ai ngaran sarapan teh sami-sami keneh tuangnya guys. Ngan bentena teh pedah teu disanguan hungkul ukur gorengan tadi teh guys.